saya gadenge unggal musola unggal masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd nyana bari nyupiran ke batur ka masjid haju budak leutik tah deuleu budak leutik sial berenangan cak diana budak leutik bae takbir aing jeung bos sabaraha duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos goblok teuing cak nya bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau salat dulu cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa terserah bos cak kira teh digeblukeun lawang nyana ka masjid ceuk wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat ironi aya budak leutik belajar puasa umur 5 genep tahun kuateun aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa budak puasa begitu dibere kunyana tah es bonbon ceng ya sun mung kuda mah puasa kulam siap puasa geus sakola encan karak endeu ke tahun ieu puasa berarti umurna ka karak genep masuki genep siap puasa emang bapak teu ngomong sia tujuh kaing jangan teu puasa umur 40 tahun aya teh jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas bae telas teh daek puasa barang neuleuh budak puasa masyaallah mulai babalik hatena budak leutik bae puasa aing henteu langsung nyana ka imah ceuri ka majikan naon ka ceuri kakak deuk puasa kakarok ayeuna bae ngomong heran anu papa puasa masa negaledek sing jaleger lah ngomong gitu sih atuh mah nyam kakak puasa emang di mana mimitina ya yang puasa ente lah yang puasa apa yang puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana sehatan rajaban kiai ti mana-mana mulu dan teu tapi ku budak leutik pernah terjadi kapan lebaran nyana poean lebaran ditugaskeun ku bosna ti ka Surabaya ti dieu ti pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon nyana di jalan ka Cirebon meme Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah deuk ka masjid terus saya gadenge unggal musola unggal masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd nyana bari nyupiran ke batur ka masjid haju budak leutik tah deuleu budak leutik duaan make baju putih make samping dituturkeun ku bapana di dieu aya sajadah leutikan malah aya sorbanan lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate barang lu budak leutik berangkat di jalan kan Allahu akbar teu capetan Allah la ilaha illallah wallahu akbar sial berenangan cak diana budak leutik bae takbir aing jeung bos sabaraha duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos goblok teuing cak nya bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau salat dulu cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa terserah bos cak kira teh digeblukeun lawang nyana ka masjid ceuri kana sehatan ku budak masyaallah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem aya nu ku kiai aya nu ku ustad aya nu ku santri aya nu ku babaturanana deui babaturanana datang ka dinya tolol sia lebaran si babok goblok beureun isukan jeung aing bareng mabok we lebaran kana sehatan ku baturan oge nya tuh lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae isuk berjamaah jeung aing tolol tah budak tapi eureun kan berarti kan kana sehatan eta
iya ku babaturan loba tak kanasehatanku budak letik Masya Allah aya jelema teu boga anak 15 tahun teu boga anak rumah tangga 15 tahun teu boga anak imah akring mobil mewah geus puguh kadaharan jeung pake geus teu kacaritakeun tapi kan di imah sepi nya teh biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana kahibur ku pemajikanna lempang dan lain sebagainya aja pemajikanna bager tapi ketika neule bapakna di kota teu daek nasehatan Islam mah kos kitu nu iman mah ka toko teu kana nasehatan loba budak di restoran teu kana nasehatan tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapakna Jumat menuju masjid budak ditungtun nah sapira budak nya ngerenyed hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa meulikeun budak ketika di toko bisa meulikeun budak ketika dahar aing bisa ngajajanan budak tapi ketika keindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu teh hiji jeung dua ajak ye daek dicandung terus teu daek dicandung ieu mah wassalam naon ieu naon aduh kakak teu kuat jasa jumah neule budak diiringkeun ku bapana luis jasa geus diluis-luis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana ka hareup nyanana di tukang sanggilang bari jeung lalagaan unggal jumah eta teh neule pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak teh mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis atuh kanu goreng mah kakak moal boga anak sebab sepaneng terus lamun awewena anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran pantimbulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dek kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh ja urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh ka ye dan ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu tah masyaallah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong neng atuh jan neng atuh ieu mah jawaban muriang tah ieu mah atuh aya bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aju kumaha atuh ya atuh aju kumaha sih pikiran neng ieu misalna ieu mah teu rek di kukumah ieu neng tetep neng pamajikan kakak ngan ieu neng pan kakak sehat ya kelek pae dirinya bisa bae tadi dinya tah diomong kos kitu tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebel semat dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese tah nu gering we hese oh mun tah manu teu boga anak Pak sakeun geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese tah awewe hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan Angkat kula geus ngomong tahu mah dicandung aja geus aya dituna dina Quran malah lain 2 opat ka. Parang sana kumaha meureun. Kula ge hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk sugan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna. Cak awe teh sial teh kieu. Sial. Geus aing mah moal ngaji sanu nitan ngaji ka dieu. Cak aing sia ulah beusi dicandung. Sia ngaraji bae pan ka dieu. Aduh, Masya Allah karim. Nah, iya tokoh. Nomor keempat sehat. Beda jeung tokoh makan nu sehat kadang teu kuat. Ieu mah sehat berarti lalawanana ieu mah gering, mariam. Ta ieu mah lamun aya jelema gering teu kewajiban puasa, komo ngagoler mah di rumah sakit, diimpus, atuh deuk puasana. Boro puasa pokoknya. Nah, anan panyakit ge parah. Gering ieu mah teu wajib puasa, teu wajib.
sebab Allah nitah ibadah henteu kudu ngarusak awak sakabawana ku awak bae ibadah teh ulah sok aju maksa-maksakeun datang ka gering datang ka rusak awak ulah sakabawana Masya Allah ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu Qur'ani eta ibadah nu aslina. Kaopat nomor kelima wa iqamatun teka mamana cicing di imah Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan teu nyaba ka mana-mana wajib puasa ketika Ki Zaid nyaba ka Bandung nyaba ka Semarang nyaba ka Yogyakarta teu meunang teu wajib puasa ai endek mamangga bae ngan dimenangkeun gitu ngan dimenangkeun buka Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat ka Bandung dek naon nagih ka Bandung dek naon silaturahim ka Bandung dek naon gilir ka Bandung dek naon dek nonton Persib teu meunang mata nu terakhir mata jadi menang ninggalkan puasa kulantaran sapariun tawil bin niatit tarakhus niat gawe kamurahan kuari keur carita Abdolna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo ziarah sunah tapi ngamenangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo eta teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente lamun ente madarat ku puasa buka lamun ente teu madarat ulah buka jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat madarat jeung teu madarat nah lamun nu madarat abdolan kene buka lamun teu madarat abdolan kene puasa tinggal kitu bae dirasa-rasa ngan ieu mah cenah teu madarat ke dek buka bae masalah sanajan teu madarat ka awak nu matak teu madarat naik mobilna baby ben Lexus AC-na ge pohara boro-boro di jero dual di luar ge geus tiis pohar teh AC parna mah di luar ge geus tiis komo ka jero tah aju diukna ge deuk kumaha nyana bae deuk tegak bisa deuk tungkul bisa deuk doyong ge bisa deuk nangkarak bisa geus geunaheun mah supir aya deuk SPG di jero mobil eueuh masalah berangkat di pasar Kemis ka Surabaya masalah teu aya darurat teu aya madarat teu aya bahaya bae berangkat ka Surabaya ceredek buka bae masalah etalah kamurahan sara ulah besi kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang ka nyalahkeun Allah aing embung cak Allah kudu disalahkeun ku sia gara-gara puasa gering cak Allah aing kudu bae tah aing embung dikitukeun aing nu maha nyaho aing nu mere ka sia tanaga hirup ngatak lamun teu kuat bae bebeja masyaallah tuh gitulah jadi syarat sahna puasa 4 syarat wajibna puasa 5 ku hari rukunna arkanuhu salah satu asya rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin niat nati penting kudu unggal penting niat unggal penting ti mana mimitina ti mimiti guru datang ka fajar ialah waktu niat ai mahaluha tempatna niat bol hate tempat niat jadi sanajan teh diomongkeun hate niat jadi daripada diomongkeun hate teu hadir kana puasa teu niat di jero hate teh jadi ngan afdol nama nya hate niat nya lisan ngucapkeun kumaha niat teh niat mah cukup bae sakieu
nawaitu sauma godin niat kaula puasa isuk cukup sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu sauma godin min Ramadan tak sakitu tak cukup tak pangsa etikna niat sakitu nawaitu sauma godin nawaitu sauma godin min Ramadan geus sakitu niat kaula puasa isuk di bulan Ramadan geus sakitu isuk kula puasa di bulan Ramadan jadi geus sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan ai santri mah dek godan dek godin malah nu nyalakeun moal aja ngaji alamun teu mondok karah nya urusan godan jeung godin bege ribut di lembur si godan teh godin lah isuk-isuk keneh dek godan teh godin godun gak masalah watak kitu pasantren mah puyeng pasantren mah geus bae nawaitu sauma godan nawaitu sauma godin nawaitu sauma godun nawaitu sauma god masih godain godin gusia deheman godan dehem godun dehem ya otomatis god kumaha hayang sia godun godan godin kumaha sia nawaitu sauma godin min Ramadan cukup mun hayang sampurna sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi tanara kieu supaya sampurna urang ye nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar masyaallah itu sampurna ta sekali deui nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi kabeh ta di GR gede dopat-dopat ribut nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana wala ramadhani ngaji di Cilongok ramadhani ya ulah ramadhana ramadhani ramadhana cek ramadhana dorop tama kajian gua ente aing mengaji Ramadan nih geus ulah puasa lebut Ramadan aja teu puasa atuh deuk masih sia-sia tuh Ramadan aing atuh Ramadan nih atuh geus beres ieu mah ka ulah puasa moal sih Ramadani teu eta karak sampurna niatna kulantaran tempatna di jero hate pada maghrib langsung bae besi po nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala eres kadengnya enta ku keluarga boba niat emang langsung kuari tak kasaksian kan Gusti satu abah isu geus puasa jasa geus niat salat maghrib encan karak adzan dong geus niat puasa hebat jasa teh macam apa oh salah salat makan malam deui nya ye kabehan pemajikan anak abah besi poho ye lantaran abah mah pan heesna lain lalagaan keblok guys jam 9 teh beri dahar malam nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala ambo batung kewe sahur besi teh udang beres jadi bae tah aya nu ke salat isya usolli fardhul isya Allahu akbar nya ngamakmum bari ngadagoan imam babacana ngel teuing imam segala sabihi segala ya imam tunggu lain khusus nyarakaran imam niat baca kena di jero hate jadi tak niat di jero hate keur salat jadi atuh jadi geus beres atau gedeng beki dek sare niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri jadi niat di jero hate mah kumaha bae jadi keur leumpang keur diuk ieu mah keur di luhur beteng kan di luhur batangnya nah berarti munggah ya milu munggah teh wajana keur tengah-tengah nyala sosono jeung pamajikanana inget can niat
kenapa ngambetan amat dihijikeun jadi Masya Allah. Jadi ini kumaha bae nu penting ulah kaberangan beres. Bahkan sunnah cek Syekh Nawawi ditambahan ku imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kurang hayang sampurna dituduhkeun ku Syekh Nawawi tanara seperti gitulah niatna tengah-tengah kumaha lamun aya jelema sahur teu ngomong naon di jero hate ge teh niat puasa milu sahur doang haju isuk-isuk nyana kos nu puasa teu jadi sahur mah sahur ge teu niat puasa teu jadi naon bedana jeung milu dahar tah mah tuh sahur ngan teu niat puasa teu jadi tambah kos kitu mah kumaha lamun ge siang naon kunaon sahur mantak sahur aing besi isukan leuleus eta bahasa mun isukan leuleus eta kan mengarah kana puasa tah sia kunaon eta mantak sahur mantak dahar gede amat isuk besi leuleus tapi henteu kieu di jero hate niat kaula puasa isuk henteu ngan kitu dah besi isukan leuleus eta ngaranna niat ngan dimni di jerona okos kieu segegeran apa sahur besi kaberangan tah eta kan di jerona niat puasa kan berarti segegeran apa tetep eta sahur besi kaberangan aing yaitu geus tarhim di itu besi kaberangan sih gede amat nyukna ulah loba omong ai besi kaberangan ulah gede-gede ieu mah aya jang nambah sagala teu lain besi kaberangan tah mah nah eta aya bahasa besi kaberangan berarti di jero hatena mah aya teteh niat puasa sah bae teh mah kos kitu mah sebab aya tadi jero nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun anu ngabatalkeun kana puasa timimiti pajar datang ka guru ieu ngaranna puasa ninggalkeun dahar nginum jeung jima tah rukun puasa nomor kahiji niat ti penting unggal penting niatna teu meunang dihijikeun nawaitu soma syahri kulli kulan niat puasa sabulaneun teu cukup kecuali Imam Malik mah menangkeun bahkan Imam Hanafi besi neuk diat ti beurang ge masalah kos puasa sunah Imam Hanafi mah niat ti beurang masalah subuh jan niat bae subuh babari Imam Hanafi mah Imam Malik mah sabulaneun niat kaula puasa sabulaneun geus bae teu diat-diat ka dituna Imam Syafi'i mah tetep kudu niat unggal penting niat unggal penting teman-teman tuntunan ulama-ulama di Banten asal mantas tawara taraweh kabeh ngarayung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi eta bagus tah baheula teh wali-wali di urang teh nungtun ka umatna ka jamaahna beusi poho mantas taraweh bacanya aya anu henteu meunang inget niat deui tas magrib di atas isya niat bareng tas taraweh niat deui DKS niat deui loba teh niat teh mah parah niat deui beusi cara-cara beusi teu jadi was-was tah mah kos kitu mah itu cukup sakali lihat. Nomor kedua ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun kana puasa min usul yainin liman padin maftubatuhin min jawabin tina kadatangan ku benda kuain kana bong bolongan nu terbuka datang ka jero beuteung ulah kaasupan ku benda naon bae bong bolongan nu aya di awak urang geus puguh sungut geus puguh irung mata ceuli ihlil dubur ulah kaasupan ku naon bae mantak sing ade
anta sahur jikat gigi besi aya itu cehil kolot papan kolot bohon tona geus gurung dahar jeung daging anu nyelap di dieu tah barang jam 9 di kieu-kieu kok cenah daging keceluk segede jempol lumayan klek batal tuh sia blon aki lain lumayan alhamdulillah sakeuna tambahan dan tenaga batal wa in qalla eta deui segede jempol imas sain setik kasim simatin segede bijen leutik segede sireum ateun atawa tetes banyu tetes cai batal hiji nomor kedua min istiqatin ngahaja utah ai tadi mah ngahaja kaasupan ku benang ngahaja mukhtar ku ari mah lamun teu ngahaja ieu mah teu ngahaja poho berarti teu ngahaja karyawan balik di pabrik ka imah heula istirahat bari ka imah cakena ieu istirahat aja bulan Ramadan dia lumayan sajam yeuh datang ka imah di jalan naik sepeda poho asa teh lain bulan Ramadan langsung ka teko ih seger liwat lah ngana neuk diuk neuleuh ka meja jengkol ngora ya kene masyaallah jeung lauk tembang mantap biasa lumayan cek kene ieu beres di dieu ka pabrik ge seger nyiuknya nu biasa sapiring 3 piring plak 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 beres dahar jeung sambal ngerokok beak 2 batal nginum deui plak 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 beres ge masyaallah ih aing puasa cek ya Allah ya Rabbi poho Gusti ya Allah ya Rabbi abi lain lalagaan poho Gusti teu batal geus mah ninggal doa deui Gusti mudah-mudahan unggal poe di mere poho geus sae masalah ya Allah poho mah ulah kieu bae keur dahar teh beres sapiring nambah di aya pemajikanna kak keun dahar ih poho caknya padahal henteu geusan hade teh geus sapiring jeung kabejaan tah mah hanya Allah lah nu maha uningan nyanggakeun sadaya-daya cenah poho-pohoan mangga ndek henteu bae gae tah urusan diri urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nomor kedua ngahaja utah ngahaja man zara'ahul galabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada jelema anu memang kalindih ku utah naik mobil utah tengah haja teu batal puyeng 7 utah tengah haja teu batal tapi wa man istaqa'a falyaqdi jelema ngahajakeun utah batal utah teh ya ti jero kaluar batal ngahaja-haja kumaha lamun kieu bae aing naik mobil bae sebab setiap naik mobil kan urang kampung masuk mabok asal urang kampung kajahoan naik mobil mabok eta kampung eta geus hese teh penyakit tah tahu nggak penyakit itu bisa diobatan ku dokter kita mah sebab penyakit kampungan tah mah aing aja hayang utah ye naik mobil we ngahaja naik mobil teh ngahaja hayang utah batal sebab ngahaja deuk maksud hayang utah batal mun kieu mah urang ka ditu ka mana ka Bandung embung lah kunaon emang sok utah henteu moal HSB geus di jero henteu maksud kan utahna datang ka Cengkareng geus puyeng nyana dunia muter teh henteu sih cek sia dunia muter teh henteu cek aing mah muter ieu waduh moal aja sih puasa teu kebel ya utah henteu teh bahasa ulang aja 2
katilu amin idkhali kullil hasapati aw qadriha min faqidiha ngasupkeun sakabeh hasapah nu aya hasapahan ngasupkeun hasapah teh gegending mun cek bahasa kuari mah helmna di bobogaan lalaki teh aya helman gegending disebutna bahasa Arab mah hasapah ta eta teh diasupkeun kabeh sahasapah kabobogaan awewe rek nu halal rek nu haram ta eta batal kumaha cenah ieu mah kieu mun setengah doang nah naonna tuh kagok-kagok sia aduh ente mah neuk setengah bae neuk setengah ieu malah ku sono-sonona ka pamajikannya ho ieu bulan Ramadan moal diteruskeun ieu mah ku sono doang mun cek urang mah mukadimah pendahuluan jadi enggak dilangsungkan emang kayak tas peti setengah doang teu batal ya setengah doang teu batal setengah doang tret bisa cek pamajikan nanaonan kan teu nanaon lalagaan deui mah bacem-bacem bae aju pamajikan anu kagok-kagok paka ulah sok nang tangan gitu eta setengah doang teu batal mun sahasapah batal aya jelema perang sanggeus perang katembak hasapahna eueuh jadi katembak ai batangna mah aya ngan hasapahna eueuh ta ieu ukuranana kumaha ieu nu batal jeung teu batal teh na ukuranana ukurkeun ka hasapah nu aya sagedenya jelema sagedenya hasapahna sabaraha senti ternyata hasapana 5 cm nyana ge 5 cm geus mun nyana ngasupkeun bobogaan 5 cm sahap sapaheun nyana berarti batal mun kakarak 2 cm 2 cm setengah can batal itu ya dikira-kira atuh kumaha sia bae teh mah urusan sentianana mah atuh coba bae kudu sia di sentian ku sia aduh masyaallah kumaha awewe aya anu wati lalaki aya nu mautuan nu diwati wa amal mautu fayubtiru bi dkhalil ba'd awewe mah kudis asupan setengah hasapah geus batal lalaki mangasupkeun setengah hasapah teu batal tapi awewe mah ku kaasupan setengah hasapah batal sebab setengah eta geus kaasupkeun kana jawab jero eta setengah teh nu mantak nyana lamun kieu sing hade ngisangna sebab eta mah pan saeutik we ka jero katoel jerona batal tah mantak lamun ngisang awewe rangda sing hade ya deh mantak beda ieu sebenarnya rangda teh rangda parawan jeung rangda nu boga anak beda lamun parawan sasadar kina beda tapi lamun rangda mah wer rangda eta jadi urang nyaho tatina suara kiina gitu tapi lamun boga anak wah tetangga ge nyahoeun gadeng mah teh kieu eta boga anak berarti nah sia macem-macem ieu mah keur carita kaasupan ku setengah awe mah tetep geus batal. Nah ieu bagi anu eling keur puasa tur ngaaja ikhtiar dirina teu bodoh deh. Kumaha lamun teu inget pamajikanna teu inget salakina teu inget balik di pabrik pamajikanna hes teu make calana ngongkong apa jadi poho wey dunia teh poho bae geus neuleuna kadinya bae geus langsung kaos dibuka sakumaha tinju bae brek itu pamajikanna ge teu pohoan ieu sarua geus beres Kak aduh ieu urang pan bulan Ramadan ya urangana Masya Allah, orang diberi poho Allah.
yang ngadoa deui. Mudah-mudahan isu pohoan deui. Poho salah. Anu bahaya ge lamun teu poho pertengahan. Begitu jana brek tak kadinya. Kakara ke 10 menit. Nah, ingat Kak, orang berpuasa cabut. Enggak. Cak salah kira waduh, alhamdulillah sih alhamdulillah. Ngan ieu waduh ganggarateun ieu urusan. Tahu persis ongkos anu tasahur deuleu jam lumayan aya keneh. Nah, ngaran ge pengantin anyar der wae jeung pamajikanana sugan kaburu cek cenah karak ge main setengah Allahu akbar asal direnggenkeun batal sia teh. Begitu gadeuy azan nyana ngahaneng bae kaluhur teu ka hadap teu batal atuh sia. Atau keur mejeulna tah setengah pas Allahu akbar didedetkeun batal. Tamang geus bae begitu gadengnya nyana Allahu akbar nantong buriang badina. Eres. Kunaon maka burang badina? Adzan. Isuk deui geus teu batal. Masyaallah. Atuh bareng sabarangan da kos itu. Lah. Sayyidina Ali mapan Sayyidina Ali mantep ja seperti nama. Kumaha Sayyidina Ali lantaran gagah jana mah. Jauh contoh ka urang pan. Begitu nyana asar neuleuh awewe hayang. Geus ngahareupan pamajikanna Siti Fatimah. Kieu bae. Geus kanyahoan galagat ku Siti Fatimah teh. Lain deui ieu salaki. Aya naon gante aya naon yang geura magrib. Maju naon. Korma eueuh naon eueuh. Henteu kudu make korma cek nyana teh. Urang buka langsung. Atuh beres pas adzan Allahu akbar ari ka jero jadinya nama bukana Allahumma lakasumtu jima wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jima bisi aya nu deuk nurutan Sidina Ali atuh masalah. Masyaallah karim tah kitu atawa dipaksa ieu mah. Ai tadi mapan eling, ieu eling ngan dipaksa. Jima sih jeung pamajikan, mun teu jima ditembak sak wae. Ye, naon? Imah ayo. Jima dipaksa. Ta eta teh lamun teh mah bener teu jima bakal ditembak. Ya masalah teu batal puasana. Ai dipaksa mah. Ngan teu meunang kunyana dituntut. Ai dituntut pan berarti lain paksaan tah mah ngahajanyana. Jadi kudu nu maksa nu ngitung-ngitungkeunana. Atuh lamun pamajikanna goyang biasa etik batal pamajikanna. Atawa salakila anu rada dikitu-kitulah etik lah. Batal. Ai mah maksa ge ngasupkeun ai kikituan mah urusan siap anta mah. Jadi lamun dipaksa teh mah kudu tet asupkeun, kudu cara ricing bae. Caricing, pan sia cicing. Nah, dipaksa ieu nah kakarak dimaenkeun kudu maksa tah eta mah teu batal tapi lamun aju dipaksa tah aju nyanan nu main ye eta mah kikituan mah pan aing mah teu maksa cak nyana maksa ge aing mah jimana ngeterusan mah pan tah urusan sia batal datang ka dinya teh agama panjang caritana duh masyaallah atawa kakarak asup Islam anyar si Teguan asal nama budak kuari lantaran bergaul bae jeung kiai matria si Teguan teh lantaran terus bae dibelian ku pasantren ku majelis taklim ku pondok akabelah dina meunang hidayah asup Islam kuari ngaranna Abdullah Teguan duanya na dihijikeun kakarak ge saminggu asup Islam puasa Ramadan biasa bae isuk-isuk ga goreng sangu jam 10 nya nama tu jima jeung pamajikanana biasa. Kanyahoan tanggal 28. Kawan, puasa enggak? Puasa. Puasa bagaimana? Ya enggak bagaimana enggak makan, enggak minum kalau setelah makan, setelah minum. Ya kan gitu amat sih. Setahu saya mah pokoknya habis makan, habis minum kesononya jangan makan, jangan minum karena udah kenyang. Itu namanya puasa. Ya si Teguan.
Terus lu apa sama istri juga kalau bawa tuh saya menyengklak aja. Aduh. Iya mateguan malantaran encan ngaji, jangnya nama ta dihampura kos itu teh jaon panjang ira ngaji kan. Bodoh nama zur lantaran anyar asup Islam. Moal aya sih aya nama janya rahoe. Sebab informasi radio, televisi, wah geus rupa-rupa media geus aya kabeh. Hese nyaritakeun bodoh ma'dzur teh. Nomor katiluna soim teh nu puasana termasuk kana rukun. Lamun eueuh nu puasana deuk sahatu. Ieu rukunna hiji niat, nomor kadua ninggalkeun nu ngabatalkeun, nomor katiluna nu puasana. Kuari rek nyaritakeun wajib kifaratnya, wajib qadanya, wajib kafaratna kafaratul uzma yajibu mal qada lisaum, wajib serta ngodoan puasa al kafaratul uzma wa tazir alaman afsada soma fi ramadan yauman kamilan bijma'in taminasimin bihi lisaum. Zaid puasa jeung pamajikanana di bulan Ramadan. Kuari di tengah-tengah puasa kijaya jima teu ngabatalan heula ku nginum ku dahar atau ku naon bae langsung bae di bulan Ramadan jima nyana tah eta di sampingnya wajib qada oge wajib kafaratul uzma. Silakan sia ade nu mantap kita bulan Ramadan. Kiai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta'itsqu raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba nu mukmin. Oh di urang mah lamun fa in ajaza wajaba shaum syahrain mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh puasa berturut-turut 2 bulan asa teu bisa, wajib it'amu 60 miskinan, wajib mere sedekah 60 miskin likullin minhum mudun min ghalibi qutil balad al mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna sakmud atawa saliter, bahkan dibarengan ku pakaian nu wajar jangnyana leuwih afdalna baju samping jeung kopea eta maksud tanambah jang kaabdolanna hungku. Jelema sahabat bebe jaga kangjeng Nabi. Duh, cenah kangjeng. Kunaon? Aduh. Kunaon? Aduh kunaon? Abdi jimat. Oh, jimat tuh masalah. Geus we ngerdekakeun. Wah, baru-baru ngaberdekakeun abdi cek eta tuh. Aduh, duit teu boga naon teu boga. Puasa bae 2 bulan Kanjeng Nabi tambal atuh 2 bulan kudu berturut. Boro-boro 2 bulan ieu karek saminggu geus teu kuat cek ya. Boro 2 bulan gitu deh kula mah gede jasa syahwat cek ya teh. Geus atuh sedekah 60 ka miskin. 60 dua deui nu pang miskin aja kula atuh dahar bae Gusti ya kabeh. Nuhun atuh Gusti kos kitu mah. Masya Allah babari jeung Kangjeng Nabi nu hese naon geus nikmat bae urang boga Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jagalah di bulan Ramadan sing hade bisi urang kajeblosan. Selanjutnya tetap jelema wajib qada cuman ieu mah wajib neruskeun puasana. Qada wajib tapi terus puasana wajib neruskeun, mun teu terus berarti double siksaanana. Hiji puasana pi Ramadan di jero bulan Ramadan. Ngahaja-haja buka di bulan Ramadan, puasa Ramadan ngahaja-haja bukanya na. Eta teh di samping wajib qada, wajib kudu imsak. Imsak teh ulah dahar minum setelah eta. Imsak we koso puasa. Mentek lamun di negara Islam maka ditangkep.
puasa tadi ditangkap lantaran ieu wajib imsak manehna tangkap di urang ge ditangkep basukeun ka polsek makan bersama beres guys. Iya wajib ditangkap teh beunang berkeliaran mantap ke masyarakat di urang teh peduli sabener nama aya warung tutup ya jelema daharos ya tapi pemerintahan teu peduli kan di urang. Nah urang kan ieu boga pemerintahan seperti kieu disebut betah teu betah disebut teu betah-betah ieu kumaha sih kiai gitu bae tah mah disebut teu betah atau betah disebut betah teu betah sebab bertentangan kuduna mah tangkep teh geus teu kudu hese-hese deui polisi di mana manggihan jelema nu ngarokok tangkap cokot rokona sikat ku polisi beres polisi di kamar rokok sorang nu nyaho harese di negara urang hese sebab daun undang-undangna lain Al-Qur'anul Karim undang-undangna undang-undang Belanda di urang mayoritasna muslim mukmin tapi undang-undang negarana lain Al-Qur'anul Karim lempang urang ka lipo kos lain bulan Ramadan bae lempang urang ka kota kos lain bulan Ramadan bae pamarentahna biasa bae polisi abri biasa bae geus puguh masyarakat mah resah sabenerna mah di lembur aya nu ngarokok teh tetapi kan nu bertindak di urang wajib ngodoan nyana di samping wajib ngodok wajib imsak teu meunang kulantaran wajib imsak andai kata di negara Islam ja wajib imsak teh mun nyana keluruyuran ngerokok nginum tangkap nyana amankeun jol bae nu masang kabel listrik orang Cirebon keturunan Susarif Hidayatullah masang di Cikupa di bulan Ramadan dahar di sisi jalan nginum di dinya ngarokok di dinya nu ngageing-geing biasa bae geus sieun urang teh dakwah ngadakwah nu kitu bae geus sieun geus sieun besi gelut urang teh tah lamun nya mah jago gelut di dinya tah bawa golok ka dinya tulak cangkeng goblok sia tolol ulah sia ngarokok bae bulan Ramadan bego sia datang ka dinya gegedena gengna hehehe mau coba-coba ya udah punya guru berapa di situ aing mah pae ge kajeun lantaran aing mah ieu keur dakwah udah enggak usah begitu bukan negara Islam di negara kita mah demokrasi ayo mau satu-satu apa merempugan? Jangan begitu. Payah tahu jawara kos gitu. Kudu langsung. Ayo sia. Ayo. Ayo. Ayo bari mundur. Ayo. Ya na serius janana. Dah lamun bener mah jago cimane hareupan tah. Urang didinya bae nagok. Jangan rokok. Jangan merokok. Selama ada saya di sini nggak boleh merokok, ya. Tagogan ku urang, nyaho coba, bener jawara, gelut guys, pokoknya. Jangan orang kan tuh bisa gitu, lantaran di mana orang gelut mepe, nggak selain pakai hukum Islam, dibawalah Kapolsek, orang nu salah lantaran mepe tiheula. Sekan orang penganiayaan, nah iyalah labun lain negara Islam mah serba salah bae. Kadituna hirup nafsi sia-sia aing. Geus sabodo sia geus aing mah aing bae. Lawan sababna lain teu wani loba nu gagah mah eta ketika diangsongkeun ka ditu pan urang salah. Urang nu dielehkeun sebab nu ngalindungi negarana lain make hukum Al-Qur'anul Karim. Urang betah di negara model kos kieu terus urang teu betah atuh ayo kumaha urang jan negara mah kumaha urang rakyatna. Perangan, orang perang bae lah, orang buat ieu atuh los. Lah jarang geus kos kieu atuh hek bae. Tiba diserahkeun ka urang kabeh. Diserahkeun ka urang sebagai rakyat bae ieu. Masyaallah. Mantak urang bloon-bloon teuing si urang ieu. Termasuk bloon. Wah, cuman urang bloon kieu nepang bloon. Ulah ngomong naon sia. Nomor kedua, latari
bikin niat lailan fil fardi tadi wajib rukun puasa teh kudu niat tunggal penting ai praktek ieu mah teu niat. Berarti kan status saberang teu puasa lantaran pentingna teu niat. Sanajan nyana beurang teu niat, tetep bae kos kudu kos nu puasa bae, engke wajib qada. Nya wajib qada, nya poe eta tetep teu meunang dahar nginum jiba teu meunang. Rugi nu mantak. Tilu alaman tasahara zonan baqa'al lail babana khilafuhu nyana sahur lantaran neuleuh jam dijeuleuh ku nyana jamna 3:30 terus bae nyana mah sahur dideuleuh deui masih 3:30 keneh we nginum ngarokok orenganan barang neuleuh kaluar kongkorongo budak geus aya panon poe ge mah orenganan geus jam 6:30 nyana di jero neuleuh jam nyana bae horeng paeh jemna disangka ku nyana lantaran angkeran kana jam bae disangka ku nyana masih gede penting ternyata geus beurang geus kapajaran nah eta teh tetep nyana wajib qada nu eta wajib bae imsak poe eta teu meunang barang dahar. Nomor 4 alaman atarazanan al-ghurub babana khilafuhu ayadon lantaran mendung nyana ngejek lantas bae bae di mah kos jadi nyana mendung kan lalai keluar kan baheula mah lalai teh jadi patokan sebab lalaina jujur baheula mah kuari barang neuleuh jelema teh jujur lalai milu teh jujur jadi aya nipu lalai ge sarua bae sebab nyampur jeung jelema tukang nipu baheula mah tilok daekeun lalai magrib kaluar lain magrib kaluar mungkin jadi bisa pakai anggeran ku kolot balot tuh lalai magrib berarti bener eta kuari mah atuh cilaka mun make anggeran lalai sebab jelema geus jadi lalai kabeh mendung lalai ke saya buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa wa tawtu seribi beres barangnya nanti ke masjid ya ke mana wajib ke masjid setengah jam kene setengah jam kene padi pakai mendung ya mah itu loba lalai lalai gitu menipu ya Allah emang jam sabaraha ieu ati mah karak setengah genep Masya Allah, tak etanya poe eta buka nganggap geus sore, padahal encan nganggap geus magrib, padahal encan setengah jam deui. Tak eta wajib qada, jeung nyana datang ka magrib, teu meunang lah geus kagok buka cek nya mending dahar teu meunang. Tetep bae teruskeun puasana. Ya Allah. Nomor kalima laman banalahu yaumu salasi syaban anahu min Ramadan hitungannya bahwa eta teh tanggal 30 bulan Syaban tapi ternyata horenganan eta masih kene bulan Ramadan anggapannya eta geus Id tapi ternyata Ramadan kene panas nyana buka ternyata horenganan Ramadan kene wajib qada wajib imsak poe eta. Nomor kagenepna alaman sabaqahu ma'ul madmadah kalepasannya ngalawudu barang ngalawudu ngomong sakira ieu ka jero batal anta pas ka irung teh biasana orang pandi insert sebrengkeun ieu mah kencang teh ka dieu terus batal ya teu meunang katarikan teuing tuh mantak sing hade urang dina bulan Ramadan kudu hati-hati nyisangna wuduna sing hade alitar bi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 perkara hiji wajib bukana jelema haid jelema nipas keur di bulan Ramadan haid nipas wilada wajib buka. Nomor kedua aya nu jais meunang bang jelema musafir ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya meunang buka endeup henteu teu nanaon atawa gering ka Karager rada eungkeut-eungkeut ye endeup terus bae puasa mangga deuk buka bae meunang tama kos kitu mah. Nomor 3
jelema wala-wala teu wajib teu jaiz nu edan mah teu kawajiban teu kajaizan kumanya bae edan jieunan kumanya bae nomor kedua nomor kaopat nomor katilu muharramun haram bukana seperti jelema ngahirkeun ngodoan Ramadan tahun kamari nyana boga kodoaneun 5 datang ka Rajab can ka kodoan datang ka Rawah can ka kodoan inget kuari teh menghadapi Ramadan 5 poe deui kodoaneun 5 poe deui ta eta 5 poe deui wajib nyana puasa kodo teu meunang buka mun buka haram sebab eueuh deui poe deui waktu deui poe lamun nyana buka berarti teu kakodoan lamun teu kakodoan engke nya wajib kodo nya wajib kifarat tuhun mantap sih gade teu meunang kasebrangan teu meunang nyebrang ka Ramadan saja wajib. Kemudian bagian buka ya 4 perkara mayazamu fihil qada wal fidyah ya jelema wajib qadanya fidyah imal iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran rempan kanu sejen awewe nyusuan ieu lamun teu nyusuan anakna bakal nagering berarti kan nyusuan lamun nyana nyusuan moal aya caian mun nyana teu barang dahar hambar cai susuna makanya di bulan Ramadan demi anak dahar bae supaya susuna ieu subur ta eta nyana buka engke nya wajib qada nya wajib ya loba tak awewe si mbak-mbak laporan bahwanya nama teu puasa lantaran nyusuan bayar fidyah doang teu qada lain kitu ja wajib qada nya wajib fidyah atawa urang keur cicing bae praktek aya jelema kakerlekan dicai titeum ieu mah ye nah urang teh kan deuk nulungan teh kudu boga tanaga lamun urang deuk nulungan lantaran lega ieu mah ye caina mun urang nulungan kemudian teu buka heula atuh teu kerlak duaan matak dahar heula nya mau bukaan heula minum heula lakarak nulungan batur buka nak nulungan batur ta eta wajib qada wajib fidyah nya qada nya wajib fidyah. Nomor kedua iftar mata kiri qadain ma imkani atataya Ramadan wa huru nomor kedua nyana buka bari ngahirkeun qada bari imkan ngalaksanakeun di dinya nyana boga qadawaneun Ramadan can kakodoan kadatangan ku Ramadan deui taun ieu boga qadawaneun 10 poe Ramadan nu kamari tah lamun nyana qada mah bisa sebenarnya mah di bulan haji kene di bulan Muharram bulan Safar bulan Maulud bisa ngan ieu mah henteu bae datang ka Ramadan can kakodoan nyebrang ku ari ka dieu nya wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan wajib fidyah ngan engkena kieu lamun Ramadan itu teu kakodoan deui wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan fidyahna kulantaran 2 Ramadan 2 fidyah sapoena 2 datang ke 3 tahun qadana mah tetep 10 ngan fidyahna lantaran nyebrang 3 berarti 3 fidyah kitu beta fidyah dan nunai. Nomor kaopat lawala teu wajib qada teu wajib fidyah wa huwal majnun jelema edan nu teu ngahaja-haja edana aya kitu mah mabok ngahaja-haja tetep wajib. Dina poe penting tadi ditelepon ku Habib Lutfi insyaallah cek manehna namun teu aya halangan rek milu penutupan di dieu tak disiapkeun ngan per detik ye encan aya informasi mungkin di jalan. Ya
coba tuh kumanya na Habib Lutfi jelema hese kana atena hese kumaha karep jana bae teu nyana datang nyana henteu tuh henteu termasuk rada jelema aneh di zaman ayeuna teh ya nyana di kumaha karep nyana bae geus datang ka lapangan udara deuk naik kapal nyana embung atuh henteu lalu teh kapal-kapal nyana eta ku situ Habib Lutfi. Jadi kajelema tuh kadang-kadang gitu sabodoan ka pamajikan geus sabodoan naik kareta gitu kali. Jadi di zaman ayeuna aya Habib Lutfi anu modal kos itu kumaha karepnya na bae. Tetapi kuari di mana-mana aya nu saminggu nungguannya teu kapangi-pangi. Saminggu di Medan di mana di luar nungguannya teu kapangi-pangi. Kadang-kadang di Bandung teu kapangi. Geus lae balik. Kadang-kadang datang ka dinya langsung aya tah ieu hese jeung nyana. Padahal geus kapanggih teu naon. Iyalah nyana peutik tadi geus di ditu geus berangkat ti Pekalongan. Di Pekalongan geus berangkat, teman-teman nyana nelpon teh geus berangkat naik kereta. Geus datang ku di Jakarta. Terus tadi ba'da subuh badan sare atuh saudangna nyana bae. Oh, jadi kakarek dek berangkat tiduran sawit ka dieu. Sajam berarti tiduran sawit ka dieu sajam. Ya cukup lah. Jam 11 berarti. Kuari setengah 10 lewat. Kuari kakarek dek berangkat. Jadi orang alhamdulillah